kos kitu teh tiba lagi kumaha guruna sebab ayam murid teu ngaji deui cara Syekh gitu Burhanuddin urang lamun ningali tina manaqib Syekh Burhanuddin nu aya di Padang eta teh apan ngaguru ka Syekh Abdurrahim An-Singkili anu baheula urang keur carita Aceh eta teh tsunami Aceh aya hiji kuburan sisi laut boro-boro ku cai ieu haseup ge teu daekeun kadinya mah datang ka kuari eta teh Syekh Abdurrahim An-Singkili lamun urang bertorekot bakal nyaho di dinya aya tah daftaran-daftaran wali-wali Allah di Aceh eta wow rusak itu luar biasa ribuan 200.000 pae kuburan eta mah aneh ieu kuburan ieu cai masa cai terekeun kadinya di dieu 3 meter di dinya kan aya jelema anu ngiuhan nyana ge kageteun kok cai kos taneuh cai terekeun kadinya asuburna ke Syekh Abdul Rauf mah masyaallah di dinya lah nyana nyasar harujud ka kuburan di dinya maksudna bersyukur aya sababaraha puluh jelema anu dimakam dinya salamet eta teh Syekh Abdul Rauf As-Singkili lamun urang nyaritakeun tentang para wali aya di dinya lain lalagat boga murid sa Syekh Burhanuddin 1 Burhanuddin 2 eta lah nu di Padang teh nu kuari lamun haulna rame di Padang ngahaulkeun Syekh Burhanuddin seorang waliullah emangnya nang ieu teh lamun cek ahli bilagah mah termasuk kana tasbih ngan ieu teh tasbihna tasbih tamsiliyah panjang dongengna urang mun nyaritakeun tasbih lantaran tasbih aya tasbih mursal aya tasbih mujmal aya tasbih mursal mujmal aya tasbih balik aya tasbih tamsiliyah lu teu mondok moal nyaho moal nyaho cak aing moal aing ge nu ngaji hese mantak santri haju parohoan deui asal ngadenge bojah heueuh poho ieu lah nu kos kieu ngaranna tasbih tamsiliyah sok bisa dijadikeun pribahasa tasbih tamsiliyah mah lamun di alfiah mah sok aya tah nyaritakeun anu kaduhung teh anu kaduhung baheula henteu bebeneran kok kuari jadi kaduhung baheula keur mondok aing henteu nyaan kuari dijadikeun ustad ka dieu hese ka ditu hese kaduhung makan tilok teh heula panderi kecuali tukang beca mah kaduhung teh heula can kaharti kan terus yang dekarti di mana nah iyalah tasbih tamsiliyah masuk disebut peribahasa mah Sunda paling loba Arab loba subhanul yaum rijalul qud eta peribahasa Arab subhanul yaum hari ini engkau harus menjadi manusia yang gagah seperti anak muda gantungkan cita-citamu ke atas langit eta Bung Karno rijalul yaum subhanul yaum rijal god nanti engkau kelak akan menjadi pemimpin eta peribahasa singkil kuari engke bakal ngeunaheun engke tuh eta tah subhanul yaum rijalul god peribahasa lumun di Sunda mah loba jasa peribahasa teh lain lalagaan mun Melayu aya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit naon eta hulu sia sia mah geus can ngarti geus seuri sedikit demi sedikit teh bapak urang sacek jadi hulu sia jadi gede oh jaheuh nya salah sia lain kitu sia mah ge eta na bae nu inget ya bapak sia teh henteu janggung jadi sia sacek sapeting kuari jadi segede sia ditimbang teh bode 70 kilo padahal nasa etik ban eta lah sedikit lama-lama jadi sia lain gitu salah tamah saya mah nu inget nu salah bae kan cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok nah eta peribahasa samudaya aya deui peribahasa Sunda mah ambalaya loba jasa pacikrak ngalawan merak waduh pacikrak ngalawan merak mah pacikrak mah sapira manuk pacikrak ngalawan merak kajenteng di puasaan 7 mulu dia moal menang sia katiku mah ulah lamun urang jadi jelema leutik ayu ngahareupan jelema gede maning ulah dilawan sama cek urang Sunda mah pacikrak ngalawan merak sia ngana modar sia kokosodan eta pacikrak ngalawan merak masyaallah kemenuk merak teh aku kuncungan
emang kuncungna anyar atuh tiba heula tah mah sekurang Banten mah dia mah teu nyaho kuncungna emang nang meuli lain merak mah tiba heula kayak kuncungan asli berarti kuncungna sia Bapak Cikra ulah dilawan waduh budak kadu ketemu kadu je eta pan eta kadu ketemu kadu eta sarua beuh budak pariuk manggih ka kebas loba tah di Sunda mah budak ulah-ulahna naon sireum ge budak aya katincak-tincak teh mangegel eta peribahasa ulah kieu di mana sireum katincak ngegel beuh paeh sia mah teh nyaho peribahasa wal masallatu gayar no masyaallah na ieu ge sarua bae Gusti Allah teh nganamsilkeun supaya kaharti ku urang ulah-ulah urang dihirupan deui ku Gusti Allah sabada maot taneuh geus rata kemudian ku Gusti Allah diturunan maul hayat dihujanan sadunya anu bentukna kos cai mani dihudangkeun kemudian cal-cal okos toge kalaluar haju ngomong membahasana mimma raqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun tah tadi ditamsilkeun ku Gusti Allah sakumaha kaula nu agung teh ngahirupkeun bumi anu tandus sabada katanduna satadunda katandusanana sabara taun mah haju ku kaula diturunan cai tina cai eta terus ngayem haju jararadi bubuahan berbagai bubuahan bisa dinikmati teh bubuahan teh nah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh kaula ge bakal ngahudang-hudangkeun jelema anu geus parareh minal ardi ti kuburan masing-masing ku kaula wa nafsu wa man amrana ba'suhum dihudangkeun deui dihirupkeun fil yaumil akhir engke di akhir eta teh kawasan kaula ngahudangkeun jelema nu tatadina geus aya haju paeh haju dihudangkeun deui dihirupkeun deui leuwih gampang tibatan ngajadikeun cajadian nu tatadina sama sakali sakumaha kawasa kaula ngajadikeun jajadian nu diturunan hujan jadi kawasa kula ngahudangkeun manusia jelema-jelema nu geus parareh dihudangkeun leutik ka kos kitu mah masyaallah kekawasan Gusti Allah tentang pembuatan manusia teh kurang geus kanyahoan Kangjeng Nabi Adam bapa mak Kangjeng Nabi Isa mah aya bapa aya di lembur bojong mah aya emak bapak sarua teh kos Kangjeng Nabi Isa cerik datang ka imah kunaon neng cerik ieu beuteung cenah geus 5 bulan atureun mah biasa awewe mah lain kitu ceknya na bapana emang kemana paeh teh naon teu tanggung jawab bojong sama kos kitu urusan berabe eta mah nu jelas aya tapi pelakuna. Nah iyalah para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang engke bakal seperti kitu Allah ngajelaskeun kieu maksudna la'allakum tadzakkarun harapan naranjeun kabeh teh supaya arelingun geus eling iman bejakeun ayat ieu teh ka kafir bejakeun ayat ieu teh ka Yahudi ka Nasrani nu mantak dakwah mah lain cara urang di majelis taklim lain dakwah di masjid lain dakwah di kalangan mukminin mukminat tamah dakwah teh hanya untuk memperkuat keimananana doang bahkan lamun motifna teu beres mah lain dakwah tamangan sakadar hiburan dakwah mah tuh Nasrani di gereja dakwah cara sesiri sikti dakwah teh di gereja lamun urang nyaritakeun Syekh Abdul Aziz nu kamari ka urang teh dakwah teh di gerejanya nama tuh sanggeusda pasturna nanya 1 2 3 dan selanjutnya pastur tungkul sanggeusda pastur tungkul kemudian ditaranya kapan go jamaah kunaon ieu pastur tungkul nyana teu rek ngajawab sehingga didesak ku masyarakat nu aya di gereja sanggeusda didesak cak nyana kalau saya jelaskan nanti kamu akan ikut saya biarin coba pengen tahu ketika ditanya apa itu kunci surga wa ma huwa miftahul jannah
Ditanya ku si Ajid, begitu ditanya Miftahul Jannah, timimiti Zabur, datang ke Injil, Taurat, Injil, Quran, Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Mantap kurang ya osok, Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Ondo, teman. Salat ente, teman bang, teman kipudoli, teman kau situ mah. Ya Allah ya Rabbi, nyanyi Miftahul Jannah la ilaha illallah, coba gali ta la ilaha illallah, ya mah pakai nong nang ning nong. Miftahul Jannah, hasil Miftahul Jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabeli apaan sa belon teh juga tama kunci sorga udah sok ningong ninong kabeli kunci mobil gua. Nah eta pastur langsung ngucapkeun mulai dari Zabur, pasturna pernah baca Zabur, pastur pernah baca Taurat, pastur pernah baca Injil, pastur pernah baca Quran. Dari seluruh kitab samawi Miftahul Jannah la ilaha illallah. Maka dengan demikian terserah kepada anda sekalian yang ada di gereja, saya akan masuk Islam di hadapan Syekh Ajid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kunaon atuh lain bendu sagereja asup Islam kabeh. Hidayah lain lalagan. Eta Syekh Ajid nu di urang teh lain lalagan, lain jelema leutik. Asup Islam kabeh. Syekh Ajid kaget. Engke kumaha lamun dipertanyakeun. Nanti kalau luar KB guys jadi muslim muslimah terus jana diondang arasub Islam nyari mun lain pangkat wali ieu keur cerita somprana moal bisa tah kabelah dieuna cek nyana tetap anda silakan masuk Islam, tapi karena pemerintah sangat mencurigai dan memata-matai ketika keluar salin tetap dipakai. Rak di Amerika keluar tetap dipakai kajero dibuka sholat gitu. Iyalah berjuang Syekh Ajid lain letik-letik jelema. Nah, iyalah kadzalika nukhrijul mauta la'allakum dakwahkeun coba di gereja, dakwahkeun coba di kuil, dakwahkeun coba di kelenteng, dakwahkeun coba di kalangan-kalangan Yahudi jeung Nasrani. Ieu karak dakwahnya ngan nu dakwah model kitu geus kudu pasagi. Ulah kudoli mah ulah kaput. Geus maningan ka Cisupa bae, ka Cikupa, ka Cisoka eta bae lah paling jauh Cisauk lah geus. Geus khawatir jangan lamun dibawa ke kelenteng khawatir. Kebalik lain mau berkat naon hinyoh deui. Aduh Masya Allah. Jadi geus kudu kelas. Mantap ketika Gus Dur baheula masuk gereja, wah dikapir-kapir ku kabehan. Sekula kok kitu amat sih tejauhan sejarah para aulia Allah baheula. Gus Dur mah dakwah teh di gereja, Gus Dur masuk kelenteng, Gus Dur masuk. Iya tuh geus teu roba-roba, cai laut dikamamadakeun ge asin bae. Campurkeun jeung cai darat, moal ngahiji, cai laut bae. Emas tetep bae emas. Emang robah atuh henteu sakali mas tono. Iya tetap lamun geus teu robah kitu silakeun. Namun baheula Gus Dur wow dikapirkeun di anu kena tenang bae. Nyanana bendo atuh henteu sebab nyana geus nyahun ka Allah. Cuman sia disegerikeun ku Gus Dur geus nyahun ka Allah ngan aing deuk nuduh-nuduh sia. Buktina nu zarah sapoe teu kurang ti 10.000 sanunita. Dina kitab Maimuniyah dijelaskan tanda seorang diangkat jadi solihin atau jadi wali setelah maut jelema zararah kadinya tanpa dititah. Eta ciri. Di kitab Maimuniyah geus anu nitahan atuh zarah dia di ka Paharto mah dititahan ge urang embung. Ye kiaina nu dititahan Kiai Golkar ye dibere minyak, dibere kecap, dibere duit atau dicokot. Zaratna enggak datang ke hadap doa, ngonyeng balik. Isukna tahu isuk tadi bere tuh jarahnya nage kita kiai boloon deh sarua. Datang ke kuari guys dipersiapkan pertokoan dan lain aya nu hayang zarah teu. Ketika datang ka ditu sekedar hayang nyaho doang. Anu maksud zarah mah teu saha nu ngahalangan Gusti Allah. Apa emang Soeharto jore? Wallahu alam ieu mah teu nyaritakeun jore jeung bagus ngan nu dicaritakeun bahwa zarah teh ieu nang Allah. Dititahan ka ibu mah embung bae teu daek bae ka jeung kumaha. Nah, dakwahkeun. Mantap urang
urang mah sebagai rakyat hayu bae kiai nu deuk dakwah di anu kajen ulah sok haju sombral ngomong segala kafir segala ulah antepkeun bae engke ge kadeuleu manfaatna di akhir ge anu henteu dakwah ka gereja ge modern Nur Kholis jadi abangan kos kitu jil jadi jaringan Islam liberal dikutuknya na ku diditu ku mertuana lantaran mertuana kiai gede dia lempengkeun teu daek lempeng dilempengkeun teu daek lemu dilempengkeun teu daek sabodokeun. Masya Allah tak ilah urusan anak kadinya mah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Numantak Abu Nawas mah nyana mah nyin pertanyaan ai endog jeung kotok heulaan mana. Aduh Abu Nawas sok aya bae heulaan endog ai endog mimitina di mana jeung mun kotok. Oh heulaan kotok ai kotok emang di keremana kusaha jiheunya eta mah hiji. Pertanyaan kedua cek Abu Nawas heulaan buah apa heulaan tangkal heulaan siki apa heulaan tangkal ye atuh heulaan siki ai tangkal mimitina di mana. Oh heulaan tangkal aya teh siki lah di mana mun ngeureut tangkal eta sarua eta pertanyaanna heulaan dog apa heulaan kotok sarua bae heulaan siki apa heulaan tangkal dibulak-balik seuri bae Abu Nawas bodoh sia. Pertanyaan wali eta kos gitu eta pertanyaan wali pertanyaan Abu Nawas heulaan endog apa heulaan kotok jawabanana harese lamun lain wali deui kitu keneh heulaan siki apa heulaan tangkal. Nah iya keur nyaritakeun ayat fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kullis samarat kaula nurunkeun agung nurunkeun cai kemudian diturunkeun hujan haju jararadi fa akhrajna bihi kula ngajadikeun ku eta cai tina jadi tangkal min kullis samarat buah bararuahan buah barta heulaan mana tangkal jeung siki. Heulaan tangkal tangkal jadi emang di mana jati siki waktu heulaan siki cakeun. Tuh moal kapanggih lantaran eta mah ka Siti Jenar. Saya Siti Jenar teh apa diundang ku wali sanga anu dititah ngundangna 5 wali. Begitu diundang, "Hei, saya Siti Jenar, segera datang ke Demak." Teu aya Siti Jenar cek nyana nu aya mah Allah. Bapak ahli hakikat. "Hei, Allah datang atuh ka ditu ka Demak." Allah nu aya ge Siti Jenar. Sia cak wali teh mah aya hese amat. Kakarak dipanggil, "Jenar jeung Allah datang." Kakarak, inilah sosok Jenar dan Allah. Urang lamun nyaritakeun riwayat Siti Jenar, urang hayang seuri sakapeung ngan mun dibaca kuno bodor empan. Eta kos karari itu nya mah. Emang rahasia kewalian naon? Rahasia kewalian mah anang unung-uning. Nu bener sia ngomong. Ih, mun teu nyaho ka anang unung-uning moal jadi wali. Aya hartina anang mah atuh sia mondok heula sakana tuh mondok yang jadi wali disepak sia ku aing. Camat yang jadi wali nyi teh mah. Bupati yang jadi wali mantak ketika para penggede datang ke Tasikmalaya ku Abah Anom diasup-asupkeun datang ka Abah Umar ku Abah Umar diasup-asupkeun torekat ahli-ahli torekat sareuri bae sebab eta mah berarti kiai teh nyaho anang unung-uning. Coba cenah kiai jelaskeun atuh moal dijelaskeun ku aing bab siana teh mah rondok mondok heula moal samak di pondok aing dinya 20 tahun. Oh tuh cenah kaburu payah tuh payah masalah emang sia mah paeheun ieu. Eta saya nah iyalah pertanyaan Abu Nawas wali Abu Nawas heulaan siki apa heulaan tangkal moal dibejakeun ku aing teh mah. Maksudnya sarua jeung tadi siki jeung tangkal satu kesatuan bahasa wali satu kesatuan jadilah mun jadi siki nu bener jadilah mun jadi tangkal jeung bener lamun tangkal nu bener sikina bener bakal ngabuah nu bener kos kitu endog jeung kotok ulah dijawab hiji-hiji tamanya endognya kotok eta kene lamun jadi endog lah nu bagus ulah calang anu aya di dieu makan caralang kabeh.
jadi kotok-kotok nu bener eta bahasa wali tambah kos kitu mah sing jadilah mun siki nu bener mun tangkal nu bener maka engke bakal jadi buah nu bener geus murid wali bakal jadi wali minimal mengenal wali kos kitu teh tiba heula ge kumaha guruna sebab aya murid teu ngaji deui cara Syekh gitu Burhanuddin urang lamun ningali tina manaqib Syekh Burhanuddin nu aya di Padang eta teh apan ngaguru ka Syekh Abdurrahim Ansingkili anu baheula urang keur carita Aceh eta teh tsunami Aceh aya hiji kuburan sisi laut boro-boro ku cai ieu haseup ge teu daekeun kadinya mah datang ka kuari eta teh Syekh Abdurrahim Ansingkili lamun urang bertorekot bakal nyaho di dinya aya tah daftaran wali-wali Allah di Aceh eta wow rusak itu luar biasa ribuan 200.000 pae kuburan eta mah aneh ieu kuburan ieu cai masa cai terekeun ka dinya di dieu 3 meter di dinya kan aya jelema anu ngiuhan nyana ge kageteun kok cai kos taneuh cai terekeun ka dinya asuburna ke Syekh Abdul Rauf mah masyaallah di dinya lah nyana nyasar harujud ka kuburan di dinya maksudna bersyukur aya sababaraha puluh jelema anu di makam dinya salamet eta teh Syekh Abdul Rauf Asingkili lamun urang nyaritakeun tentang para wali aya di dinya lain lalagat boga murid sa Syekh Burhanuddin 1 Burhanuddin 2 eta lah nu di Padang teh nu kuari lamun haulna rame di Padang ngahaulkeun Syekh Burhanuddin seorang waliullah emang nya ngaji atuh henteu nya menghadam doang mawakeun cai mawakeun kopi mawakeun naon kitu ngaranna sendal emang nyeseukeun kebutuhan-kebutuhanana dalam sekian tahun teu ngaji-ngaji nya mah salat di iluan di tukang doang kunaon tuh diutus dari itu kembangkeun agama di itu kula ngembangkeun naon atuh di itu ngan di Ciduada tuh ayo balik bisa ngaji mantak balik ti dia coba minta ciduk kaki pudoli mun teu bararau jengkol oh mah Haji Pendi mah ulah tah mah masa ngising karung sia ya Allah ya Rabbi kaget mamang marang di Ciduan ku Haji Pendi kok igoni dararata ka dieu jeung wali mah araraneh lamun Mama Sobari ngaji ka Ki Khalil Bangkalan teu ngaji haju balik bisa ngaji di Ciduhan doang iyalah modelna ieu keur carita kula mun nyaritakeun tentang manaqib rame Syekh Burhanuddin Padang eta ngahadang ka Syekh Abdul Rauf Asingkili nu kamari ketika rame tsunami kula mah atuh ajib mah ajib bae ieu nu sok dibabaca manaqibna masyaallah dibuktikeun ku Gusti Allah hiji nomor kadua masjid nu aya di Aceh ulah neuleuh masjidna patilasan saha makam nu aya di dinyana aya daftaranna kabeh dina manaqib wali-wali Allah teu daekeun ka masjid eta set di cai sakieu sameter ka masjid kunaon dek balik deui teu daekeun ka dinya aneh masyaallah urang lamun nyaritakeun gempa di Padang emang kumaha gempa di Padang teu kamari 3 gunung hiji gunung 2 gunung 3 gunung eta teh kan angin heula sanggeus angin terus oyag sanggeus oyag kan kikituan model gubrag model tamapan ala lajur heula sanggeus ala lajur brek berbas ka handap gunung kan dia kedalamanana 3 kilo ka handap deuk sanu ngagali mait ribuan memang di kumaha gitu nu dicaritakeun anehna naon masjid di dinya tengah-tengah kajadian nu dahsyat aman datang ka kuari kok bisa aman henteu ka dia pindah masjidna sekitar 700 meter mantak atuh mamang ulah ulin ka Citra deui ulin teh Citra Putri kos kali itu marulu nyeuh tukang jagung antingna gede sekali-sekali ke Padang coba buktikan mana masjid anu pindah ketika kejadian gempa aya masjid 700 meter pindah maha kawasa Allah apa masjidna ieu naon deuleu saha baheula nu ngabangun masjidna ahli Allah wali Allah berikut jeung kuburanana pindah ka dinya walaupun teu nyahoeun urang dinya di dinya aya kuburan pan teu maot wali mah hudang rohna ngobrol jeung wali deui oh kulalah pindah bae jeung masjid-masjid ajak wali pindah ternyata teh ya besi kabudu ka ditu kena gempa lah kula geus di dieu bae ngan ulah beja-bejanya bawa kula pindah
ngobrolnya anak kos urang baik ieu coba aya keneh ada urang garap waduh manya wali nanyakeun rokok Banta kula kaget lamun aya hiji wali dara ka kuburan kos ngobrol ulah kaget nyana geus susu ulah dituturkeun nyana bae bahasana ge jalain jara bahasa urang oh damang oh kumaha itu muhun tah si mana emang tos ondangan manya wali ondangan heuh ya tukar itu naik organ tunggal burung tahu tukang karung kos gitu mah ieu keur carita aulia Allah batur teu nyahoeun ayalah wali nu nyahoeun hinda tanyakeun coba ke ka urang Padang masjid mana tah ketika gempa nu pindah jeung kuburan-kuburan ngan teu meunang dicaritakeun kuburan nu ditukangkeun mimbar wali Allah ketika dek dibangun ku salah seorang wali ulah cek nyana geus teu kudu titah ka ditu bae sebab eta murid termasuk murid Syekh Abdul Rauf Asingkili murid Abdul Rauf Asingkili ai Abdul Rauf Asingkili urang mana urang Timur Tengah tetep jangan mah habaib murid-murid da ajam loba jasa nu berkembang di Sulawesi di Banjarmasin di Padang murid Syekh Abdul Rauf Asingkili baca coba ge kurang kitabna Masya Allah gitulah mencerita tentang pertorikohan jadi lamun ahli torikoh keur nyarita nyana boga sejarah nah ieu mah keur carita indah masjid kitu Baitur Rahman eta kitu naon pada Aceh aman Syekh Abdul Rauf nasugan tersentuh ku cai henteu maha kawasa Allah ijang tanda bahwa ahli-ahli Allah teu maot dijagaan ku Syekh Abdul Rauf aya anu nyahoeun wali Allah Syekh Abdul Rauf na hudang cai kaditu geus saputer eta doang cai 3 meter ka luhur jajanna mah pan handa di sisi jasa pantai sugan ku henteu beres tsunami Syekh Abdul Rauf leungit deui kitu ge Syekh Burhanuddin dan lain-lain sebagainya ulah kaget atuh masjid loba nu aman di Padang salah satu masjid waliullah indah 700 meter urang mah tilok dibaca nu kos gararituna dianggap hayalan maju teu dipuat-puat di koran ge beusi engke kafir tersentuh kan gitu di urang mah aya unsur-unsur bae aya unsur-unsur bae nyaritakeun Syekh Abdul Rauf makamna henteu kena ge dibahasna anul sebab di urang mah henteu murni Islamna haju nu ngaberitakeunana kapan eta teh Kristen mah lo di Kompas Kristen Merdeka Kristen mayoritasna ieu teh Kristen mentak berita-berita nu kos itu diabai-abaikeun ku nyana berita-berita keanehan nu karomah maunah kecuali maonah eta na yela dawakeun kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun bejakeun ka maha kawasan Gusti Allah ulah-ulah ngahudangkeun jelema nu tadina geus aya nu tadina geus pernah dihirupan ku ari dihirupan di atuh mah babari sarua jeung mobil tabrakan di bagusan deui atuh ka bengkel gampang tah kos kitu mah ieu bae ge daerah nu tandus gunung mana sawah mana humak mana sakapeung waktu mah ku Gusti Allah teh dihujanan jaradi urang mun liwat ti Jidah ka Madinah baheula mah kapan Mekah Madinah teh lila urang kerencan aya jalan nu kuari maka ditu jalan teh ka aslina zaman baheula eta teh kapan ningali satu waktu mah tandus tatangkalan urang ka Mekah deui 5 tahun kemudian masyaallah kaloba tatangkalan haju nu ngangon sapi nu ngangon onta nu ngangon embe loba lantaran loba tatangkalan ke 5 tahun deui ka Mekah ko tandus tatangkalan engke aya deui nang saha ngajadikeun eta teh ya Allah tinggal ke gambaran-gambaran tentang mukmin jeung kafir bakal dicaritakeun selanjutna diumpamakeun kana tandusna jeung suburna taneuh wal baladut thayyibu wallahu a'lam